Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iya asina muludan, tiap tahun muludan, tiap minggu ngaji. Dengarkan, iya asi mulud dia. Kenceng amat ki Jamal, can nyatu aing nage. Haram jadah doang. Bu, no penting mah dangukeun ku ibu. Ulah sieun teu nyatu, ulah sieun teu dahar. Naon sababna? Rasul nuju jeneng di alam dunia ngadoa ka Gusti Allah di Masjid Ijabah. Di mana itu Masjid Ijabah? Di Madinah. Lamun ibu jeung bapak kanasibkeun jaga ka Mekah, jarah ka Masjid Ijabah, di dinya Rasul ngadoa. Pal hadirin, ngadoa Rasul tilu perkara pikeun umat. Nu dua diijabah ku Allah, nu hiji henteu. Bejakeun ulah. Dangukeun ku ibu jeung ku bapak. Eta Rasul ngadoa kieu. Cek Kangjeng Nabi, Gusti, mugi-mugi Gusti ulah mere siksaan ka umat abdi, ulah mere cocoba ka umat abdi, sehingga umat abdi sampai maut kalaparan. Jadi umat Rasul mah moal anu kalaparan, Pak. Moal. Sanajan halodo sabaraha bulan. Lantaran doa Rasul. Pala hadirin wal hadirat. Kumaha Gusti Allah. Heueuh Muhammad, ku aing doa nu ieu diijabah. Umat anjeun moal aya nu sampai paeh kalaparan. Sabaraha taun ieu Ustaz Nuy cicing di Mekarsari. Pernah ngadenge baik di Mekarsari, di Lenggor, di Curug Manjangan, pernah ngadenge aya jelema paeh kalaparan, pernah. Lamun tah mah cenah paeh teu nyatu aya. Kunaon cenah situ buku paeh mantap teu nyatu atuh paeh mah kabeh teu nyatu. Piraku jeung nu paeh nyatu. Begitu lamun anu paeh nyatu bu ka mana ieu mait? Buku dahar heula cenah. Oh, bobongkong kejo dia ngaranna nu kitu mah eta. Masyaallah, ulah sieun Kangjeng Nabi geus ngadoakeun. Ya Allah, etang Nabi, ya Allah, ngabelaan urang can aya di alam dunia. Tapi Rasul geus ngadoa ka Allah, Gusti, moga-moga Gusti ulah nurunkeun siksa jeung cobaan ka umat abdi sampai umat abdi paeh kalaparan. Moal umat Rasul moal aya nu paeh kalaparan. Piraku terpercaya ka doa Rasul. Kumaha cek Allah, heueuh Muhammad, doa nu ieu ku aing diijabah. Naon melototan kula? Masya Allah. Ngan doa nu kadua teu diijabah. Nu mana eta rah nu teu diijabah? Mana ludah ieu? Ieu ludah. Bola-boli teuing rah. Masya Allah. Kumaha eta nu kadua? Cek Kangjeng Nabi ngadoa, Gusti ya Allah, moga-moga Gusti umat abdi mah hayang selalu bersatu, ulah aya pacekcokan, ulah aya kaributan antara umat abdi jeung umat abdi. Nah cek Allah, Muhammad nu ieu mah ku aing moal diijabah. Tetap umat anjeun jeung umat anjeun akan selalu beda pendapat. Ulah jauh-jauh ulang dina rumah tangga beh. Aing mah teu cocok tak ke bapak dia. Cek ibu-ibu, mata kayak masa regsek, nah aja bapak dia macam itu boga polo, kolot-kolot, tah paling henek aing ka ibu-ibu gitu ngomongna. Bahasana cenah kolot-kolot naon teteh ngora. Kumaha ge peot. Enggeus Bu, ulah sok sosoheureun, dangdan biasa bae, aya geus kolot mah. Sanajan make bedak kandel ge, tetep eta bedak tidak bersahabat dengan kulit ibu. Di kandelan eta banget make bedak doang oncom supaan. Ripu. Hei. Enggak syukuran baik. Nu penting mah dangukeun ku ibu. Awak cager, alhamdulillah. Jang naon loba duit ge. Aya di rumah sakit mah. Mending awak cager mah dahar tepira jeung sangrai uyah dipurulu ku daging atuh meunah. Naon kula salah ngomong. Jajal keur gering, nyatu jeung paria atuh pait. Komo jeung delan mah. Ya Allah, pala hadirin hadirat. Nu penting awak cager, salaki atuh alhamdulillah.
jajan teu menta imah teu kabocoran cek pamajikan apa mama masak ge alhamdulillah boga salaki bapa masa Allah sakieu ge mama syukur ka bapa syukur ka Gusti Allah bapa deuleu gawena tukang ngaduk bangunan lain tukang-tukang na acan kenek-kenek na acan gajina sapoe 100.000 alhamdulillah mama syukur ka Gusti Allah boga salaki bapa deuleu sakieu mah urang jajan teu menta atuh ja urang beas ka beuli imah teu kabocoran urang kamar 2 kamar kahiji anak 18 alamatan Lok Bandeng bae ngajajar kamar kadua cenah urang alhamdulillah coba eta ya Allah budak ka sakolakeun budak ka pasantrenkeun alhamdulillah geus bae syukuran cak ge alhamdulillah ieu boga salaki bapak mama masyaallah deuleu tetangga urang mah gajina sabulan 100 juta tapi manehna balikna satahun sakali angel ka papanggih mata ke anakna hiji bae teu naik-naik tapi mama alhamdulillah jios dipanggih di bapak jios di reuneuh deui aya paribasa punten urang baros nu kitu ngaranna tumbung meongeun ngaranna maaf lain bahasa jorok eta bahasa baheula nu kitu mah teu laku kacolok laju bae ngajeos reuneuh bagus boga anak mending loba boga anak 28 edan 8 aya kene 20 ngeunaheun boga anak loba mah nu jangkung be aya kana lawang ben notog nu pendek be aya dipoto pe teu beunang huluna deui nu gendut be aya kana lawang be kot melag nu kuru be aya katiup angin be labuh ngeunaheun boga anak loba mah pala hadirin hadirat tinggal syukuran tuh doang tetangga kula boga anak 14 hirup kabeh teh eta lebaran sok silaturahmi ka imah kula alhamdulillah cenah kiai cek kiai cekolot baheula ge cenah anak mending loba ieu teh kuari lebaran merdeka tilok masak tilok naon aya nu meulikeun daging aya nu meulikeun biasna bae aya anu meulikeun kuehna bae aya anu mere duitna bae aya anu meulikeun bajuna bae aya anu meulikeun kentang bae aya anu meulikeun kutang bae aya anu meulikeun cangcut bae aya anu meulikeun laukna bae aya anu ngabeakeun bae kana pakaya kolot campur eta tah boga anak loba mah ngeunaheun euy eta ka imah kula 14an anakna dihantem ku minantu atuh 24 28 ka imah kula incuna 86 bangsa atuh kula beak aqua 8 dus eta ge cek bapak kolot haye cek cenah daharan di imah kieu mah barokah aduh kue aing beak 10 colobong ayeuna mah ngabeakeun imah kieu lain barokah berekbek nu kitu mah laju kumaha teh kiai hewa atuh henteu ngan henek bae saeutik buka bina-bina ulah seserian bae enggak syukuran bae ka Gusti Allah syukuran bae ka Gusti ya Allah Pak mama manuhun boga salaki bapa sebenarnya baheula mah eta mah embung ka bapa tapi kuari mah embung ditinggalkeun mantap ya Allah para hadirin enggeus bae syukuran engke ku Allah ditambah ai eta cenah bapa gawe bae ngaduk bae di nu panas eta punduk sampai pahili jeung punduk kebo hideung leus teuing mamah ridho ikhlas dunia akhirat boga salaki hideung leus teuing syukuran bae Bu nuhun Gusti abdi mah kabeneran boga salaki hideung ya Allah alhamdulillah Gusti abdi mah leus teuing hideung-hideung ge boga salak hideung-hideung ge boga salak alhamdulillah masyaallah wios Gusti hideung salaki abdi leus teuing jah hideung mah angel kabelok kamari bage leutak nangleuk 3 cm teu kanyahoan ya Allah bahkan salaki abdi hideung mah loba dulurna nganendeng jembatan kaung doang adik kakak bahkan kamari mah mobil sampah meh beka angkut bacakeun plastik cenah kabina-bina eta hideungnya Masya Allah laju cenah eta mamantos maneh salaki kula nyaho cenah kulit hideung make baju hideung make baju putih pan doang tai cak-cak laju kamari mah cenah ku anakna dibelikeun baju warna beureum pan doang cakang tangkil wasilah salaki hideung alhamdulillah kamari ge ngariung ka Curug Manjangan nyokot berkat 16 atuh eueuh teu kanyahoan jah hideung ieu uyas Gusti salaki abdi hideung dodol garut ge legit ari hideung mah enggak syukuran bae ka Gusti Allah syukuran Mbak nya ibu boga salaki hideung syukuran bapak ge boga pamajikan cerewet syukuran bae
Nuhun Gusti abdi maboga pamajikan cerewet ngeunaheun teu kudu meuli radio. Bahkan alhamdulillah wasilah pamajikan cerewet imah bersih kotok mulai nudaekeun ka dinya. Beuh teu kawawa cek kotok aing geureung ka imah eta mah. Cek kotok baturna urang ulin du ka imah eta loba remeh di eta mah keur muludan teu hayang aing kamari geureung ceuli aing cenah. Sampai katorek saeulah cek kotok ceuli aing. Mantak cirikeun lamun imana utai kotokan cerewet dan boga imah. Atuh kotok teu beukeun nyangsang jeung kiang ka dinya. Beak digebesan bae eta. Hei. Geus Bu, syukuran bae ka Allah nya. Mantak ieu penting ieu teh aya. Penting ieu ya Pak. Ieu urang kampung Mekarsari keur tasakuran. Tasakuran naon? Tasakuran muludan kunuhun ka Gusti Allah dijadikan umat Rasulullah. Alhamdulillah moga-moga tasakuranana urang Mekarsari ditampi ku Allah, ditampi ku Rasulullah sehingga nyababkeun jaga kagusur ka surga pangheulana. Amin amin. Hayang ka surga jacala lager ngomong nama. Ya Allah, aing ngomong hayang ka surga, aing salat teu daek, ngaji teu beuki. Beting torek sodakoh pel. Ngaji teu da. Ya Allah, salat teu pati beuk. Naon arahkeun teh hirup. Duang jelema hayang panen tapi teu nyawah, kakak cenah hayang panen atuh hayang ge cara deung-deungeun 30 ton. Laju panen nyawah atuh henteu. Laju kumaha imah kumaha Allah bae cenah. Kumaha Allah bae eta kumaha Allah bae eta urang pandita ikhtiar. Urang mah kaum ahli sunnah wal jamaah kudu ikhtiar. Lapar jelema hayang dahar, aing lapar. Ulang ngomong aing lapar atuh geurang ngejo bae. Ada hayang dahar mah. Bener. Aing mah cenah kumaha Allah bae. Engke lamun kumaha Allah bae, leho ngolol ge dia moal dikusut. Ka leho ngolol kumaha Allah bae cenah aing mah. Letak ku dia leho dia tah. Engke ka dituna calana marosot ge moal dikaluhurkeun. Ka marosot atuh kumaha Allah bae cenah aing. Cager teh dan teh jelema. Minha setengah saking 100 nu kitu mah. Ya lah bade ya Bu ya. Makana alhamdulillah ieu umat Islam sakolong dunia bulan ieu keur tasakuran muludan alhamdulillah. Masya Allah berkah muludan hadirin hadirat. Beda bungahna ge. Deuleu urang dieu pan keur bararungah. Deuleu atuh. Geus sedekah dina muludan mah kabungahna beda. Contoh urang dieu ngayakeun muludan ngondang tatangga daratang kabeh alhamdulillah. Bunga apa? Nu ngondang bunga nu diondang leuwih Bu lantaran menang barak cek panitia pugu mah kiai pot kateter cenah kami munasabah kateter ieu ngariung salakina diondang pamajikan ngilu anak 12 dibawa kabeh incu 34 bangsatnya pot ngariung kabeh ngilu Masya Allah Bu, kudu semangat karena muludan mah. Tuh, ulah eleh kurang belah itu kuari mah tuh. Cikande, Pamarayan, Popo, kuari keur maju muludan anak. Ya Allah, sampai eta kiip, eta kinoy, palurah di ditu mah. Sampai berkatna bakul saurang hiji. Aya nu hadir 3.000 bakul. Ya Allah, bakakak hiji sewang. Eta mah berkata diratakeun neuk ustad neuk kiai neuk caca neuk menak pola ka hejo neuk nu miskin neuk nu beungar neuk patani neuk menah kabeh bakul ngan kiai mah rada gede beda kiai Masya Allah sehingga eta hadirin eta nu hadir kuat malohok bek ieu cenah ieu berkat sa atuh cek panitia berkat kakak darata di kemah kieu Masya Allah beres ngadoa maena pan eta nu leumpang suku rame nu 2 kilo nu 3 kilo kuat ku atoh panggul rikeuk bae leumpang 2 kilo kacapek datang ka imah dupak lawang mak babokok kudu berkat makan bapak tuh dulu bak pakak Masya Allah berkat bapak dulu meni akur kuari mah hebat eta urang dinya Masya Allah deuleu kumaha geura bongkar deuleu bakakak bandang lauk emas tek bengek
cek pamajikan ulah boboko motor di mana motor ai motor ketinggalan la ilaha illallah ku atoh-atohna ai horeng di ditu di parkiran kene atuh balik deui mah 3 kilo lempang ka ditu astagfirullahaladzim ku poho-pohona eta jalan ku atoh-atohna manggul boboko 3 kilo lempang ka waduh mantap di dia mah make boboko bisi motor ketinggalan doang urusanan ieu waduh asik pan mararatah munudana budak laletik ngarariung poti dangdanan di ku bapak kolotna pakai peci pakolot ya cenah mereka beureum da doang kulit tando ya Allah anakna beak samping bapana 17 turun kabeh ceurik adina tiluan keneh jajan ngilu kunaon aceng ceurik ditinggalkeun ngariung ku bapak jeung ku aa ai kitu eueuh sampingna samping bapak beak kabeh kumaha cek indungna samping ibu bae cenah pake ya pake ngariung ka ditu samping embokna di bawah nu penting mah nyingjing bae atoh pan beul cik asik Bapak datang mantos ngariung menang berkat aceng lapar hayang dahar pamajikan datang ilu bener keur ngajuru hayu ceng kedalaan mana magrokeun koko bok bareng dibuka sarimi jeung beas waduh aya nu nanya teh ka kula Kiai Ang eta Ustaz Iip eta kieu kinuy nanyana Ki Jamal kumaha ieu berkat kuari robah rata-rata ararata cek manehna laju abah kumaha maksudna nek nanya cenah abah mah ieu berkat bagus nu atah bagus nu asak cekula atah hade asak hade nu bagus nya atah nya asak eta mah cenah pemborosan pananya yang bagus atuh kabeh ge bagus atah bagus asak dalam santri kuari araratoh ngariung deui sapoe ngariung 3 kali beasa liter sarimi hiji kali 30 poe kuat aya nu menang 2 kintal santri di Kobong bahkan kuari mah aya warung make pelang menerima sarimi bekas muludan cenah kuat aya nu kitu pohara kitu geun ieu muludan kabeh du diuntungkeun bulan mulutna deuleu sanu dirugikeun eueuh ya Allah nala ustad beka mah di bulan Safar mararengut deh ustad nu hajat eueuh pan haul deui atuh pan boros haul mah atuh nya uang jejekna paling seor gocap laju rokona gelas pan bulan Safar ieu laju ustad nanggepan lah aing heus kumaha ya kata hadarotna ge di ekspres ilah hadarotna Fatihah ayo barang tanggal hiji muludan papanggih jeung kula ustad eta ngarariungnya sareurik da ustad nyingjing berkat baskom beureum bangsat cek kula da ustad kumaha tad cair cenah kuari mah seuri terus ta ustad kuari mah ya Allah dulur hadirin sadaya di bulan Maulud awah nu dirugikeun diuntungkeun kabeh kiai tukang ceramah sibuk tukang salon sibuk panggung sibuk tenda disewa tukang sarimi rengse tukang kopi beak dalah tuh tukang gorengan dalah tuh tukang baso dalah tukang cilok ya Allah dalah tukang cilok cos deui nyolokan cilok ti beurang mah nyolokan cilok ti peuting nyolokan tilok meureun mana nu dirugikeun eueuh di bulan Maulud bener tak ya Allah pala hadirin wal hadirat coba eta deuleu tukang ojek sampai kepegat rantena bulak balik bae can cukup bae jeung muludan dalah tuh dalah pedagang baso eta kula nanya ka si mas sampean dagang baso iya yai alhamdulillah yai baso saya laris yai alhamdulillah apalagi kalau acara maulid siang malam aduh kalau bulan biasa saya paling habis 2 kilo daging basonya tapi kalau ini bulan maulid nyampe 6 kilo yai alhamdulillah yai berkah maulid yai istri senyum terus yai bahkan servis ditingkatkan tiap hari yai bahkan bibir merah terus tiap hari meureun be make saos dalah tukang balon deuleu nyerikan budak laleutik ngekek tikeur kamari teruskan mang setahun sakali ieu dalah tuh eta tukang milor ceos deui
Ya tukang miler, weh tukang bakso, weh tukang gorengan, weh. Ye, dalah tuh berakaman nang seuri we pan manehna. Ye, atuh dalah mun bisa mah eta ki jamal ceramahna sampai ka jam 1. Jacan beak milor aing. Dengekeun tukang miler, tukang bakso, lamun can beak ieu beres acara, aya keneh. Mun ngaku cinta ka Nabi, gratiskan dong. Sama yang hadir. Betul apa tidak? Dari tanggal 1 Maulid dagang, wajar pentingnya digratiskan malam Jumat demi cintaku pada Rasul. Akur bekahayangna banget gratis manya. Kot eor baik akur. Ngan lamun tukang bakso tukang miler ngagratiskeun mang dengekeun Mas dengekeun. Mun ngagratiskeun daganganana bakso digratiskeun beres muludan insyaallah mamang jaga ka surga asup jeung gurobagna. Ngan lamun geus di surga mang ulah dagang bakso eueuh saos di ditu mah. Nah dirugikeun cuma. Awan nu dirugikeun atuh. Bener teu? Padagang beas deul laris. Padagang naon? Padagang palastir kuat rengse. Deul padagang cilor. Aci jeung telur. Kabeh. Coba padagang itu, padagang ieu. Masya Allah bahkan eta kula saminggu deui meme bulan mulut 5 poean deui ka Serang. Aya ieu, aya naon ngaranna? Toko endog si Cina, singkoh. Eta tokona 3 Bu. Muni parwinu. Cek kula, "Koh, apaan ini?" "Atuh telur, Pak Haji." Cek aing atuh cek sate embe. Lagian Pak Haji nanyanya gitu sama saya. Atuh pugu dia deui tolol ngajawabna kitu deui kitukeun. Kok ini banyak amat? Pak Haji lupa. Stok ini. Emang apa? Pura-pura kula. Cek manehna? Bentar lagi kan mulutan. Di nyawan saya mulutan. Lain mulut dan mulutan. Terus, cek manehna? Kan mulutan Nabi Pak Haji. Saya juga nggak ngakuin Pak Haji itu Nabi Pak Haji, itu mah Nabi Pak Haji. Atuh bari nage ku Nabi aing dia moal diakui yo. Dia mah Cina, kami mah geblek-geblek ge is. Tolol-tolol ge is. Geblek-geblek ge is. Folongo ge is. Benar. Benar. Eta cenah ge endogna Bu sapoe ngirim endog sampai ke Pelabuhan Ratu, sampai ke Bayah, ke Malingping, Pandeglang, Serang, maya nu ngedrop. Eta ka tiap-tiap warung, ka tiap-tiap agen manehna anu geusianana sampai cek baena sapoe abis 10 ton. Nyampe 20 ton. Cina dek datang bulan mulut atoh Cina Cina. Masya Allah. Atuh komo urang umat Kangjeng Rasul pala hadirin, maka alhamdulillah deuleu urang dieu pan nu kayakeun muludan. Ieu Ustaz nu ngondang kula 10 bulan keneh. Aya naon kitukeun ki? Nek muludan, hae jatahnya keneh. Deh, beak cuma ku batur cenah. 10 bulan keneh dulu. Naon jeung muludan sampai ka prakna alhamdulillah kapeuting ieu tadi beurang ngariung. Panitia sibuk. Eueuh capek, eueuh kalelah. Terus sampai terjadina maulid, sampai pohara panitia. Ku sibuk-sibukna jeung ku atoh-atohna ya Allah, sibuk dina muludan sampai teu dohor, teu asar, teu magrib. Atuh naonan dia hirup. Bablas teuing deui. Kuat amprekan muludan teu salat ieu kada manggih aingna. Terus ya. Terus. Guys, hiji ieu muludan tujuanna tasakur ka Gusti. 2 tujuan muludan. Ieu urang jalma kotor, Rasul mah jalmi bersih. Kunaon urang ieu daek ka dieu? Lantaran aya keneh rasa cinta na ka Rasul. Alhamdulillah. Mun eueuh rasa cinta ka Nabi, nek naon diuk di dinya neng, jaateul. Bener. Ja eta lah, aya merekan eta nageta. UMG urut megabah cenah. Deuleu. Kunaon ieu lamun lain ku cinta ka Nabi nek naon ka dieu? Deuleu pemuda nalongkrong deuleu di dieu lah.
awas balik di Mekah kanjut ku tongo ulah kagabah ridho sagede berenuk los kanjut digegel tongo demi cintaku pada Maulid Rasul dala tak iya urang teh maksa hadirin lantaran urang jalma kotor Rasul jalmi bersih geus urang mah jaga yang diaku hitung-hitung ngeusi absen jadi dia keur absen ya enggak didala ku Rasul ya Allah dala umat aing cek Nabi dala ibu-ibu masya Allah kehadiran muludan aing dala aing tungkul bae salak beak opat aing barang hakan peta tadi lalaki aing ngabulek pe ngarokok teu eureun-eureun teruskan ayo ngarokok iya jaku lagi ngarokok ya Allah para hadirin urang keur daftar diri para jamaah sadaya lantaran urang rumah sajalma bodoh teu bisa ibadah ka Gusti Allah da urang mah tiap poe nyieun dosa di sini dosa di sana di mana-mana hudang hees nyieun dosa endek hees endek ngaji nyieun mantas ngaji nyieun ekor ngaji nyieun ira ibadah na urang dia rumah sa tante hai rumah sa tante tak kulantaran loba dosa maka urang butuh kana syafaat Kangjeng Nabi Muhammad aduh ibu-ibu bapak-bapak eta syafaat Rasul pohara para hadirin wal hadirat cek Imam Nawawi as-syafaatu khamsun syafaat Nabi kabagi 5 bagian ieu nu deuk diterangkeun ku kula ieu mun aya waktuna urang terangkeun kabeh mun eueuh sadatangna bae oh kamana bae datangna sadatangna bae ceng datang ke mana atuh ka mana bae datangna urang ya jam berapa jam 10 tadi naik jam 10 seperempat kuari jam 10 ye geus 45 menit terus kan atuh aja karena kedek dimulai nu 5 teh can hiji jajan kabina-bina cek Imam Nawawi syafaat Rasul aya sabaraha aya 5 hiji fil irahati fi haulil mauqif hiji syafaat Nabi eta ketika jaga di alam mahsyar membebaskan umat supaya cepat diputus hukuman ku Allah sebab ia di alam mahsyar ibu-ibu bapak-bapak jelema gogonyokan dimulai umat Nabiullah Adam dugi ka umat Rasulullah kumpul kabeh jaga di alam mahsyar diantep ku Allah sabaraha tahun 1000 tahun teu ditanya teu ditakon diantepkeun ku Allah mangkaning eta ponon poe panas 7 tumbak pala hadirin wal hadirat ti handap panas ti luhur panas Masya Allah Pak Bu sehingga Sayyidatuna Fatimah bertanya kepada Rasulullah punten Rasul aya naon Fatimah engke jaga di alam mahsyar sadayana eta urang kumpul meureun bae kumpul laju sataranjang bikang sataranjang lalaki sata ya Allah laju eta kumaha cenah Rasul ari sataranjang eta naon teu izin barang kami ka mana susu ka mana barang ka mana kumaha cek Rasulullah Fatimah boro-boro mikiran nu kitu mikiran awak salamet jeung henteu di alam mahsyar para hadirin potongan urang kieu behelanan ieu urang naik mobil bus duaan doang jeung naik ai penumpangna kabeh bikang make kutang be jeung cangcut atawa sataranjang urang lalaki duang-duaan naik bus ai kunaon busna brus be ka jurang naon nek cakal-cakal tak kana susu hayo urang na jungkir balik teuing podar teuing hirup boro-boro inget ka dinya atuh komo engke di alam mahsyar cek Kangjeng Rasul Fatimah boro-boro inget tuh kitu ya Allah sehingga Siti Fatimah nangis begitu nangis Siti Fatimah naros ka Kangjeng Rasul
engke pan meureun abdi di ditu hayang patepang jeung anjeun. Tepang peti mah. Terus di mana anjeun pilarianana? Oh, jaga abah di alam mahsyar. Teangan ku anjeun. Pertama abah di Talaga Kausar. Siti Fatimah kaget. Bade naon abah di Talaga Kausar? Abah endek minuman umat abah. Sabab di alam mahsyar panasna jeung hausna kabina-bina. Andai kata seorang jelema di alam mahsyar nginum cai lautan, cai laut geus beak, haus can beres. Masih kene haus. Karak seorang, satu lautan. Saking hausna di alam mahsyar. Ndek kitu ta Abah Fatimah. Di inuman ku Talaga abah, insyaallah haus di alam mahsyar bakal leungit. Moga-moga orang jaga di inuman, amin. Amin. Hayang di inuman di Talaga Kausar. Jeung saha eta Talaga Kausar? Hiji jeung jalma nu rajin salat sunnah awabin. Mangkaning tarilok banget kieu mah. Oh potongan cek ulama. Nyaho ge henteu doangna. Nu kumaha cenah awabin. Bo salat sunnah, tos salat sunnah ba'diyah mag eta awabin sabaraha rakaat kiai? Mun bisa 20. Encok 10 bae. Rematik genep bae. Laju naon deui? Kolesterol 2 bae, 4 bae. Sanghok mending modar bae geus. Atuh kumaha jeung aya ka surga hayang aya ngaku umat Kangjeng Nabi aya urang salat sunah sararangheuk bae kabehan ge. Berikut Haji Jamaluddin ngomong ieu. Berikut kula, ieu kudu masa ngedul jasa. Nah, cek Kangjeng Rasul engke ku abah di inuman umat abah ku Talaga Kausar, hausna bakal leungit Fatimah. Masya Allah. Terus upami Rasul teu aya di Talaga Kausar, di mana Rasul pilari anjeun? Teangan abah di mana? Di jembatan Siratal Mustaqim. Sabab didinya nyabrang jembatan Siratal Mustaqim 1000 tahun lurus, 1000 tahun turun, 1000 tahun nanjak. Abah rek ngibarkeun sorban abah cek Rasulullah ka Siti Fatimah supaya umat abah jaga nyabrang di jembatan Siratal Mustaqim kal barqi bagaikan kilat. Moga-moga urang kabawa. Masyaallah. Mantak ieu hirup teh urang ieu Pak ulah rumasa ahli anu ibadah urang acak-acakan mun eueuh sapat Rasul sareng. Ulah aja bodoh ninjal manu bodoh eta ibadah, ulah aja bodoh ninjal manu bodoh. Keur santri na jeung ustadna eta harares. Ieu lalaki dengekeun. Ulah bikang bae. Cocok jeung cek ibu-ibu. Atuh engke teh ulah main cocok teu pagah puguh ieu. Dengekeun. Bapak-bapak, wayahna eta mun poe Jumat Pak ngilu wiridan. Ulah laju kala luar bae nek naon kitu kakak jageus karol. Kudu gablek pol. Tereh mod. Eta Kangjeng Nabi tilok liren tiap poe Jumat ulah digeserkeun sampeanana qabla ayyuthna rijlaihi. Maca kulhu 3, maca Fatihah 7, maca kulhu 7, Falak Binas 7, terus imam nu ngadoa urang nu ngaminan. Sajalma tiap-tiap tos Jumat maca Fatihah 7, maca kulhu 7, Falak Binas 7, terus ngadoa. Maka eta dosana dihampura ti Jumat ieu ka Jumat har. Untung teu? Untung. Bajakeun ka salaki teteh. Kadenge tadi kiai ngomong, dengekeun kumaha gitu. Euy. Tidinya macapan. Ya, maca eta teh naon? Ilahila stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil. Pak eta baca neuk naon kudu malalabur keluar. Tidinya ngadohoran.
maca eta heula pasok dilakukeun budak laletik aya bahasa Sunda natelin aduh Gusti abdi sanes cek Allah jaheutang korak dia ngaku lain di surga enggas dia ku aing cek Allah dibarangkeun ka neraka wah Gusti wala aqwa di neraka mah aqwa namung teu kiat nahan ulah aja baroning pada neraka jajaga puntung rokok sengatkeun kana kanjut di toha lamun teu ngegebuk minatu edan atuh ka masana neraka coba sendirian bae atuh ka masana neraka mugi Gusti maparinan ngahampura dosa abdi wayana ya para bapak nu geus karolot aya poe Jumat sing baca eta wiridan para hadirin wal hadirat ulah imam blang imam ngadohoran berjamaah tiluan jeung karpet coba tuh geura berpikir ya urang kabehan wayahna ta berjamaah mun bisa wayahna eta mushola pinuhan 5 waktu can bisa 5 waktu 4 bae mun can bisa 3 waktu bae can bisa keneh 2 waktu can bisa keneh wayahna ulah sampai teu nincak ka mushola sapoe sakali can bisa keneh bae wayahna ulah ninggalkeun salat euy eta dina salat kumplit hayang naon dina salat mah 8 perkara dangukeun ku ibu supaya kaharti jeung ku bapak dina salat ya Rabbighfirli warhamni wajburni zuk wa'afini wa'fu hayang naon coba dina salat Rabbighfirli Gusti muga-muga Gusti ngampura dosa abdi dosa nu gede dosa nu leutik dosa nu karasa dosa nu teu karasa dosa nu samar dosa nu jelas ya Allah ampurakeun dosa abdi jelema geus diampura dosa ku Allah paling ngeunaheun jelema tukang salat berarti tiap poe berarti eta jelema tiap poe tobat ka Allah warhamni mugi Gusti mikawelas karunyaan ka abdi lamun jelema geus dikarunyaan ku Gusti Allah atuh pol gagah warhamni wajburni mugi Gusti nutup kana kasusah abdi puyeng Gusti rieu hulu ya Allah salaki ngomen lalayangan bae nah Masya Allah tidohon kacangkel anakna nu narik anakna nu nyekelan bapan rek naik peteng terus ceng layangan naik kaluhur sampingna merosot kaluhurkeun deui ku bapana naik deui taekeun deui sampingna tuh ceng deuleu kalayangan ngaluhuran samping ngaluhuran cek anakna eta mah peteng nu gede menu eta tah dulu ba lalayangan nu gede mah eta bararawis tapi ka hideung rarawis lagi beda ya Allah dulu ieu leuwih harus kuplak keplok nah rusak lain di peteng nu ieu mah ya Allah Gusti salaki ya Allah ti beurang ngomen lalayangan ti peuting nguseup bae ya Allah ya Allah mending mun bebenangan ya Allah pukul teu bebenangan lempang Isa balik subuh ya Allah moga-moga eta jejerna sing potong ya Allah kenurna sing pegat ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah bisa jadian bae coba eta wajbur warfa Gusti moga-moga Gusti ngangkat derajat anak abdi ya Allah Gusti moga-moga ya anak abdi sing diberkahkan usahana ya Allah kahayang ma abdi ya Allah Gusti moga-moga ya anak atuh masya Allah usahana sing laluhur ya Allah bener baik dagang pucuk kalapa manehna beak eta usaha paling luhur eta deui pang tinggi usaha eta jabatan beak nu maneh ku eta mah ya Allah ka pucuk-pucukna beak jeung ku eta aya di dieu dagang pucuk kalapa aya ge si Amin dulur kula dagang dugan sama si eta Masya Allah ya Allah Gusti ya Allah anak abdi 18 ya Allah
Tapi usahana bari sampai ya Allah coba salah sahiji eta anak abdi. Ya Allah sing berkah sing aya nu maju usahana bener bae menang 5 poe dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur. Be dijabah tah doana. Ya Allah Gusti moga-moga be anak abdi usahana ya Allah sing senang ulah capek teh ya Allah bener usahana maena mah senang tetepok tangan we dagang abu maena. Ngeprok we dagang abu mah prak senang we Pak. Ya Allah moga-moga Gusti anak abdi usahana singa lipat untungna bener dagang samping pan untungna ngalipet samping tuh euy moga-moga ya Allah anak abdi ya Allah sing diberkahkeun diangkat derajatna ya Allah warfa'ni kadituna warzuk ya Allah duit ya Allah duit salah kita usaha ngalumbuk segala mak buruk ya Allah duit anak 18 gua dikereun heudeui ya Allah hutang Bang Emok menireuy ya Allah wayahna Gusti hayang kabayar ya Allah deuleu torojoli manting makaning kuring geus sumpah nasabah sagala di seserian sia di ngarasa urangnya palolongo moga-moga sia beres muludan kabayar hutangna aran ulah nyokot deui jurig salaki teu nyaho-nyaho tah mayaran be tungtungna dibentak ku salakina dia ditaku saha kitu anu aing boga utang be 50 juta tungtungna teteh ge dicarekan hendak ku salaki darder pas saya pisah rumah tangga hancur anak papisah indungna papisah bapana papisah gara-gara banget nah sama nonton aing atuh kumaha jeung kami cenah jang nginjem ka mana aya teteh deui jeung hirup hayang nginjem bae batur ge embung nginjem mementak ka Gusti kunaon ka Gusti Allah salah kita geus usah cek ulah ge udah leuwihkeun lamun salah kitu tukang ojek ulah sok hayang mobil apaan sabengek salah kita teh pugu salah kitu tukang ngakebot hayang baju hikmat anu 1,5 juta mejret salah kita teh daekeun Corolla penyakit TBC dibawa ke rumah sakit oh batuk cek dokter rongsen dulu di rongsen ku dokter para hadirin barang di dulu waduh pamajikanna keur molotot gambarna kitu dina rongsenanana atuh imah labatan paru-paru cek dokter rupa-rupa penyakit kieu mah ulah seseueuna mah rodiah haram jadah doang aya teh rodiah aya teh odah teh ana sagala aya teh masito teh ijaya aya teh icot teh sarnah ge kasarmin aya aya teh sarti kasarta ge keluarga S berarti eta sarta jeung sarti anak sarta jeung sarti boga anak lalaki cenah sartu nu bikang surti ya bo hai eta warzuk wahdini mugi-mugi Gusti maparinan pitunjuk ka abdi kana jalan anu dibika ridho ku Gus ngaranna meunang hidayah eta tages muga-muga balik muludan urang ku Allah diampura dosa menang topek hidayah nemoga hutang sing lunas usahana sing lancar rizkina sing aura-auran ya Robbal hayang teteh loba duit hayang endung jak ulah malbating duit di kamar duit di goa duit di dapur duit di mana ngejo ngising di mana dina duit ngising teu hayang ulah malbating duit di mana pot duit atuh nanaonna di mana hayang nanaur duit aduh ras teu hayang nya ulah na kasur hees mah euy bo salat nu bener aya salat ta endah mah endah woi orang Mekarsari hayang teu rumah tanggana adem asup aku